Alhamdulillah nya enak sering ngiriman anak kerbager kersoleh meureun hate naungnya seetik oge alhamdulillah. Tak kieu teu maneh teh ngiriman teh sering-sering seetik oge ari sering makan budak orang bisa jajan terus naonnya nya keperluan dapur aya sakeun nabung aya seetik oge. Ya Allah, sing diberan rezeki nu seueur atuh didoakeun ku orang teh ya Allah. Ya ngomong-ngomong meni sepi banget lembur si Iem nya. Tuh budak teh berhasil gitunya. Balik deui ayeuna mah biasana mah 2 poe geus balik deui. Teu jadi teh naon teh ayeuna mah eueuh. Lah sing sukses ieu maneh teh di lembur ge darek naon gadagna ulin doang, musingkeun kolot. Mau udah kumanya ayeuna nanya kamari meni curik deui ditinggalkeun si Iem. Urang can nempo deui mah odah. Sok karunya tah mah odah teh kadang-kadang mah. Yang dipusingkeun we ku anak, ayeuna mangkat. Nempo ge tuh dah. Waktuna urang meni sibuk ayeuna ge ye, ayeuna geus lila di dieu wae. Padahal ieu mah can peren ya teh Belanja heula we Masya Allah, belanjaan sakieu meni 200.000. Jabacan kabeli biasa jeung sabulaneun. Itu dijual da kamari pare mahal banget. Itu angger kudu meuli beas. Duitnya. Eta saeutik deui kabeuli meureun beas 5 liter mah. Baji kenaon? Tas mana apa? Iya tas belanja Iis mani serba narai kobong-kobong rek tahun baru. Ya heueuh Bu Haji. Emang Bu Haji teh naik-naik. Oh nya urang ke ditaekan aya lakina. Aya kitu ditaekan. Nyao teh urang mulung we di jalan. Ya burung meureun. Ngomong mana teh si mana? Iya rek meuli dengan sangu Bu Haji. Alhamdulillah nya salak urang ayeuna mah sering ngirimana saeutik oge. Oh nya heueuh kitu teu ngiriman mah geus tong iberen. Naon Bu Haji mah Eta sok dibere naik tara. Ya tara da eueuh. Eta ieu ngomong-ngomong ai dibere duitna seringan naik kage kudu sering Is. Nyari eueuh jelema. Yang kayak balik. Ya ai balik mah. Tong keluar-luarkeun ti kamar. Ya tara keluar di kamar wae. Heeh. Maneh pasti mana? Ih batu rek meuli dengan sangu. Poho Is mani pikun geuning. Mana ya tara mangge mau dah ieu mah. Oh, ya Allah urang mani kapopohokeun. Mari mani curik-curik teh si ieu mangkat teh ya. Kade gering deh han. Atuh Bu Haji sok nempo teh. Itu pugu ka urang tempo Biasana lungak-lungok wae. Mana rek minum mah nempo. Buka duit saeutik Bu Haji kudu ngeupeurang. Nyakeun bae jeung meuli bubur atuh sugan. Urang can nyangu, can naon can peren di imah. Bu Haji we karunya. Geus atuh kayak urang tempo. Karunya bisi kumaha. Ulah bebecak kasih bela nya urang boga duitnya. Bejakeun Ulah nya, urang karunya lah. Anjung ayo. Ai salakina balik wae mah ngomong wae. Eta mun da baseuh wae sirahna.
Kedeng-kedeng culak cile keluar eueuh deui budak teh. Yem, keur naon yem, mane teh yem. Mama nih kangen, ieu geus bara poe, mane teh eueuh kabar wae. Ini kuat leungiteun ya, emak teh yem. Buru-buru aya kabar atuh yem. Ulah kos kieu wae, nyeri hate emak lamun euyam eueuh kabar teh. Kieu teh si hirup, ampun tingan yem, buru-buru aya kabar. Abah kudu nanyakeun ya ka Bu Haji ya, sugan aya kabar ka Bu Haji. Mata kuat dikiekeun wae. Ampun teh kuat nyiksa banget ka emak teh. Ka Bu Haji heula sugan we aya kabar. Iya, aya di WA ke Bang Beas. Haji. Emak. Mak, adi emak. Iya, Mak. Cager emak. Cager Bu Haji. Hampura aweun can ningali karena kerek ningali ka ieu mah. Iya, mata rek nanyakeun kabar si Iem aya kabar eueuh Bu Haji. Pugu mah can aya kene da, can aya telepon, can aya nga-WA. Iku masih Bu Haji eueuh wae kabar si Iem teh. Geus barapoe sih mah. Geus barapoe, geus lila samingguan leuwih. Can kabeuli HP sugan mah rek injem nu babaturanna teh wani. Eta terus engke si Iem lamun ngabaranna ka saha Bu Haji? Apan boga nomor uing mah. Mungkin ngabaran ka Bu Haji gitu. Dicatet keur ieu bogaeun da. Budak teh ieu teh mah teh kapikiran wae si Iem keur naon. Nya Di ditu santeun teh. ngaranna kolot ka anak, kajun teuing anakna bengal kumaha ge da. Geuning batur mah itu anu ka luar negeri ngadenge teh ka karage mangkat geus tebrang wae si Iem mah teu ngadenge tebrang-tebrang na acan Bu Haji. Lain tebrang mah terbang. Terbang eta Bu Haji. Oh, nya sugan ke kedeng deui tungguan waktu sabulan mah panglilana. Buat geus cara rape, cara rangkel Bu Haji nungguanana. Ya heueuh lah. Ayeuna pan zaman HP, ieu teh nyekel HP, menek pinjem ka babaturan teu wani. Sugan ye mah geus sabulanna boga gaji ke ngabaran meuli HP atawa mah minjem ka dunungan ge moal era ge sabulan mah. Sugan teh aya gitu kabar ka Bu Haji. Oh, can aya. Win kara-kara ka emak mah cager. Cager Bu Haji. Oh, ulah pakai pikiran kira anak eueuh kayak magering pakai pikiran mah. Yang ngaranna kolotnya unggal poe jeung anak wae ayeuna ditinggalkeun jauh Bu Haji. Ya, Kapikiran Mak. wae sedih, kangen, Ya, kaleungitan Bu Haji. Batur pasea gitu. Ayeuna sorangan wae emak. Ya mah kali-kali mah ngendong ka urang atuh mak. Cek Bu Haji ge isuk-isuk teh ka urang. Ari mama ngendong-ngendong di imah gedong teh Bu Haji sok tara betah Bu Haji. Nyanten teu ngendong peuting mah beurang ka urang ke aya peleun nya ngepel, aya seseuheun nya nyeuseuh eueuh nya geus. Ayeuna mama keur teu keuyang heula kula-kulina. Teu ngabibisaning mah. Nya kajin atuh teu digawe ge ngadon-ngadon dahar bareng ngeunah meureun. Ngerakeun atuh unggal poe ngadon dawe dahar mah. Bae penting aya di urangnya mah. Nya di imah ge aya Bu Haji ngan eueuh deungeun sanguna doang. Tadi ge ngejo we jeung ngejo da deungeun sanguna mah eueuh. Karunya teh mah meuli-meuli tarasi atuh mah goreng tarasi. Kayak mending we aya sangu haneut diukeuy-ukeuy jeung goreng tarasi. Cabe hejona we nu maro jeung goreng bawang. Heeh nya emak mah teu bangga kitu alhamdulillah teh dahar teh jeung naon wae ge jadi. Sarua mah wing ge da ngaranna hirup sorangan kadang nya geus peuri banget beuteungan naon ayana. Emang sok nyadian goreng tarasi ge mah urang ge beuki.
Ya tuh ya mak ya jeung meuli goreng meuli tarasi nanya mah ya. Bu Haji mah merean wae duit ka emak. Aja jeung meuli tarasi mah manjang. Bu Haji bukan mangerakeun dibere wae duit, kamari dibere duit, ayeuna dibere duit. Ajeun mah nu penting pan aya. Ai keur eueuh teh ada moal diaya-ayakeun ieu. Geus nuhun ya Bu Haji. Tong jadi pikir kayak gering mau baraneun. Kamu geus kenaeun teh mah kawing atuh. Heeh. Geus marek balik deui ah. Anjung. Engke mun aya kabar si Iem ka imahnya Bu Haji nya. Siap mah siap. Ya geus Bu Haji mah mangkatnya. Ayo. Mah teh kuat parusing banget Bu Haji. Kangen kasih iya. Enggak, mana jikir. Jikir salat kita bisa mama tuh dage kumaha ngadoa teh cuma ngadoa hungkul. Engke urang diajar mah bareng mah bisa-bisa Al-Fatihah atuh mah. Ya mana teh bae. Astagfirullah karunya itu nini. Ai taun kumaha meureun si Iem teu usaha mah. Utang boro-boro himpas wae nambahan wae. Tapi karunya ka mao dawa batur nanya. Hadeuna pikir Bu Haji, mah. kunaon ngomong wae sorangan Bu Haji? Eta bela urang teh geus lila tamprok jeung maoda. Aduh, ieu meuli angeun haseup bisa Bu Haji. Tangun hasum mah eta segala rupa oga ya odol sabun sampo. Eta 200.000 sakitu ge bela. Bu Haji mah yang ka alam Mau nyaho, disebutkeun. Ya, Bu Haji aya nu nanyakeun. Saha? Eta cenah Haji Enca teh eta lulusan jeung Bu Haji lain alumni Nanyakeun cenah kieu eta cenah bejakeun bela cenah si Haji cenah geus boga encan ayeuna cenah kitu. Gusti embung bela. Baik Bu Haji asalana lega Embung urut babaturan sakola. Nyakan bae ai bogoh mah Bu Haji. Ya, babaturan sakola urang keur dolas nyahun. Manehna teh Meureun nya anu kitu mah cinta apa adanya Bu Haji. Daek ya. Haji asalana lega banget cenah nya. Daek Bu Haji. Ya kituna ge Bu Haji lelengohan Haji Enca lelengohan. Era wae keun bae tetangga mah nyaho naon Bu Haji menangan yangan berondong. Bu Haji yang berondong mah yang beaka imah-imah tong dek Bu Haji bobogohan yang berondong. Ya berondongna nu bager atuh be. Bu Haji mah ngaranna we doang Haji Titelna. Bogoh we ka anu ngora wae. Oh nyaho bela nu kira-kira diajak liar tong ngerakeun teh. Ya. Iya. Sia aing ngomong-ngomong, kedenghol aing rek ngomong. Eta tadi amplop jeung maodam karunya. Urang mata kabeh jeung maodah embung nempon oge Bu Haji. Manehna mah ye hayang dikarunyaan wae ku batur jadina teh. Boga hutang ge mana si Iem sapeda nepi ka ayeuna geus panen teh ngomong Ya teh. sugan ayeuna pan rek usaha bela tapi can aya ngabaran sia. Usaha ge moal mantak manehna mah moal mantak jadi jelema beunghar Bu Haji, jelema ge panasan manehna mah. Asuh teh sugan kapanggih. Pas Bu Haji kitu panasan cuma Bu Haji mah teu nyerikeun doang Ka tetangga ge geuning Bu Haji mah Haji itoh meuli Scoopy ge Bu Haji hayang meuli eta Vespa. Ayo. Aing nu kabeulina ge sepeda. Ya mantak ya Bu Haji ya ngomong-ngomong minjem duit teh anu 50 teh engke nya. Sama kosi to aing nage eueuh deui. Bu Haji mah Aya duit saeutik ge dikamaodahkeun bela jeung meuli dengan sangu ku aing sameuli tarasi. Nya Bu Haji mah sawah lega si Asep ngiriman wae. Apan pake modal nyawah deui Bu Haji mah papaehan wae Bu Haji mah papaehan wae unggal peuting nyusuan wae oge nya Bu Haji nya. Nyusuanan bela. Nyusuan tuyul. Sugan teh nyusuan berondong. Bu Haji mah mun hayang banget ka berondong. Dumuk Haji Enca mah sawahna ge lega duitna ge loba. Ambung bela kan kolot deui mah. Amun Haji Enca daekeun kawin mah we ge daek Bu Haji. Ya teangankeun berondong Buset Bu Haji yang berondong. Tong daek Bu Haji bisi ke beaka sagala-gala ya. Lagi keunah masih Iis Bu Haji. Wing teu amprok-amprok geus 3 aja si Iis. Boga hutang teh kitu. Tadi ge amprok jeung si Iis pajar teh cenah. Salakina yeuna balik wae. Ai salakina balik mah bebeja wae, salakina teu balik mah ngajedog wae si Iis teh nya. Sia nagihna ka ditu ai salakina balik wae mah nyai bere wae duit meureun. Nya ditagih ge icing wae teh Iis si Iis panteuna diketokan malah nulakan maneh. Asia cenah amprok mah ayeuna ka ditu ka imahna. Ieu mah geus 2 poe. Oh ka ditu ka imahna sugan mawa duit gede na sakina. Eta mah udah boga duit nya Bu Haji nya. Asia mah orang teu kuli-kuli nguyung wae da ditinggalkeun si Iem di mana rek boga duit. Eta Haji lucu lain geus kabeli mobil we coba Bu Haji. Ya kunaon Kos Bu Haji teu boga salaki.
ngusahakeun tapi ka beli mobil Bu Haji. Ya tas panen apan bela ayeuna pare mahal banget teu pake ngagade sawah mun pake beli mobil. Nya manehna mah sawana oge cuma boga sakota. Uing teh boga salaki teh ka beli mobil teh ka beli motor. Hayo usaha wae ge salaki uing teh balik-balik. Ya sugan maneh ge ganti bela. Ya kuduna mah uing teh ganti salaki ganti gagang. Ganti nyusuan nongko. Nyusuan Bu Haji nya. Sama. Ya Bu Haji, urang kadinya heula nya. Lanjut kasih Iis nah coba yang Si Iis mah geus tong di ieu kos si Iem sarwana ah. Lamun ditagih teh Bu Haji papaehan wae. jelas ya menilai. Nya heuh Bu Haji urang mah boga tetempon ya mantak salaki urang teh balik 2 minggu ge urang mah moal galau. Ya bela mana mah laku kak bos deui ge bela yang bos. Ya kan bae urang mah bosna goreng oge nu penting duitna loba Bu Haji kan. Bu Haji mah moal peren-peren ah. Ngomongnya Bu Haji teh hayang deui kawin deui ah. Siapa? Ya Bu Haji ulah kawin deui bisi kaeret sia. Oh maneh nangungkul meureun meh geus boga hiji yang nambah deui. Nya komo deui aing teu boga hiji acan bela. Tapi si bela mah da pulis. Are ka bos rek anu kumaha ge pasti laku aing. Oke, siap. Siap. Berapa hektar? 2. Oh, siap. Nanti bisa dikondisikan ya. Thank you. Yo, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mak. Kemana ya si Mak? Bubur bisa kabur ti isteun atuh jadi mah. Mak, Assalamualaikum. Mak. Tungguannya di dieu cenah. Ini tuh sasaha di dieu kemana sih? Dikuat-kuat oge da ari inget mah inget ka maneh teh ya. Maneh teh keur naon ayeuna yeum. Mak. Kunaon Mak? Geus ulah nginget itu si Iem, si Iem geus telepon ka uing Mak. Geus telepon. Geus tenang dunungan cenah telepon Mak. Nu bener sih cek Bu Haji ge encan. Emang Bu Haji nelpon ka Bu Haji, ngomong teh Bu Haji ka emak. Si Iem mah nyokot nomor uing doang baheula Mak, keur memeh mangkat teh. Terus naon cenah bela kabarna? Dunungan cenah galak Mak. Gusti. Ngajegug-jegugeun wae. Nya sugan si Iem na baheula na di dieu na ka emak nyiksa wae nya. Meureunan nya. Ceuk wae Mak telepon teh ngaguguk wae Mak. Cek mah ge naon yeum cek tong mangkat. Lah, Ayeuna jadi malah pikir. disiksa deh ku batur. Mak udah jadi pikiran sia. Oh ya, jadi pikiran kumaha da. Ayeuna komo aya kabarna kos kitu, aing kepikiran wae Bela. Ya, nelpon cek uing teh ieu saha nomor anyarnya Mak teh. Assalamualaikum Bella, cenah ieu aing Iem cenah kitu. Ayeuna mana HP Ya Allah HP namanya taga di bawah boga HP. telepon deui Bela, telepon deui. Pulsana mahal ka Dubai mah moal mahi 200. Lamun arek ieu kuy dibelikeun pulsa. 10.000 mah. Hanya moal aku coba nempo. Kabeh we ka dieu keun duit naka dibelikeun pulsa emang ngomong di si Iem nya. Aya teh duit lamun aya ayeuna balikeun emak. Cenah yang ngomong di si Iem. Ieu aya 10.000 dibere Bu Haji. Eta di imah aya teu emak. Eueuh deui pugu ge. Teangan heula sugan aja meuli pulsa mangke nelpon di si emak ngomong. Sugan aya di kasur. Heuh, teangan heula balikeun hayu ka ditu hayu. Balikeun lah nya. Heuh, balikeun lah nya. Hayu. Ge teleponnya. Heuh, ayeuna meuli pulsa ayeuna kuy ditungguan nya. Bener nya. Heuh, hayu kuy ditungguan ayeuna. Alhamdulillah sia aya kabar. Ya, hayu ceuki kuy si Iem lagi hayu. Heuh. Bela mari jokot ciselanya. Heuh, hayu. Lumayan ku aing balik-balikan pulsa aing boga HP di mana aing dikinjem HP heula ah. Mak. Ujang kasep. Ini aya di dieu. Iya, arti arek ngemerekeun ieu. Naon ieu jang? Bubur jeung emak. Bubur busti dengan nuhun ya jangnya. Itu marit nyokot encis heula. Nya sok. Aya kabar si Iem teh alhamdulillah jang kasep. Aya kabar. Tapi ayeuna cenah kasih disiksa cenah si Iem. Nya ka ku ditu ku bosna cenah. Moal mungkin, Mak. Itu cek si Bela tadi geus aya kabar. Moal masa disiksa tuh kan. Aya jang, ongko-ongko heula di dieu nya marit nyangan encis sugan aya kokore mah nya. Kada. Ujang, arek ngopi. Geus tampul dulu lah. Kada nya mah keriweuh heula kada. Ujang ti tadi di dinya. Emak ditungguan wae ka mana? Hampura ieu teh mah teh Busti teh ngan babor aya di imah teh betah di imah. Ingat wae kasih Iem. Oh geuningan eueuh duit teh
Duit yang kernaon. Jang, mah ngecelok heula encis Jang. Duit yang kernaon mah. Ah, marek merser pulsa. Nelpon jeung si Iem buru. Ente si Iem jadi mangkat teh. Geus aya di ditu, geus aya di luar negeri. Ah, Iraha mangkat teh. teu nyaho teh geus tadi teh si Bella cek si Bella aya kabar. Mana emang ngecelok de encis, ngecelok encis Jang. Ujang kasap nyinjem heula encis emak. Ah, Ulah dibobodoh ku batur. ujang kasap buru ah. Sabaraha mah. Sabaraha we buru? 50.000 ge kajan. Kayak ku receh mah. kayak kumaha digantian. Hah? Duit pare. Gembe ke kumaha digantian namun si Iem gajian. Duit pare tuh, duit pare. Beraha? Beraha? Baraha we kajen tah nu beureum oge Jang. Heeh. Tah nu beureum eta. Heeh. Ujang ongko-ongko hela di dieu nya lain mangusir Jang. Lain mangusir, emak ya rek kasih Bella hela. Yang ke kumaha ke digantian lamun si Iem gajian ya kasepnya. Malila moal sih. Ieu mah geus engke ditunda di dieu, ieu mah ditunda di dieu engke kumaha di dahar. Ieu mah ke kumaha di dahar nya. Malila moal. Ujang ayeuna mah uih we uih. Ieu Ya, mah geus atuh. mah aya urusannya ieu jeung si Bella aya Arek urusan. nelpon. Arek nelpon si Iem itu buru-buru si Iem basing. Iya duit naon kok. Iya arek meser pulsa cenah si Bella kudu di pulsaan. Dibobodoh deui. Tapi aku teuing itu jeung si Bella cenah geus aya kabar si Iem teh. Beli pulsa 100.000 jang. Aloh bang ngomong ujang kasep mah Gusti. Geus lah. Balik we na lah. Lila si emak mah moal ka diri jika nak keur nelpon we meureun nya. Cah. Kemana sih si Bella teh ampun teh ngan di mana arareueuh ka mana si Bella sih emak yang buru-buru telepon ka si Iem dia boga duit 100.000. Ka mana si budak teh ampun ting. Mak, Amrok jeung si Bella teh. henteu teh amprok si Bella. Mak, karena kayak keluar deui. Iya mah boga encis arek telepon jeung si Iem. Kelak. Itu sejeng naon ieu. Biar meser pulsa cek si Bella cenah kita ditelepon si Iem. Si Iem geus aya kabar Is. Ya, alhamdulillah. Heeh. Macam saha? Cek si Bella tadi ayeuna mah titah neangan duit, titah meuli pulsa ieu mah boga duit 100.000. Kelak. Si Bella nyaho di mana, Mak? Tini nelpon ka si Bella. Telepon. Kasih ku si Iem ditelepon. Iya, Mak, sanya urang mah si Bella mah teu boga HP. Tadi geuning ngomong manehna cenah telepon ka HP uing cenah. Ari eta ge manehna mah butuh kita urang wae. Udah sok itu ieu mah keur bongah ieu aya kabar si Iem. Ya bener mah kade dibobodoh ku si Bella pan apa si Bella mah kos kitu. Eta mah duit nang di mana deui gede kos kitu. Iya tadi alhamdulillah aya si Ujang kasep ka Imah, geus mah teh ngecelok duit 100.000. Da tadina mah arek deangan duit mah sugan kokor sugan aya. Eueuh. Tuh, maneh hutang injem nyo bener nya henteu eta. Anu penting mah si Iem aya kabar kayak gitu Ulah waka dia takeun heula percayalah si Bella mah pan ka Bu Haji biasana ge si ieu mah. Tadi mah nanyakeun ka Bu Haji Allah cenah eueuh kabar Mama di bejaan kurang Emang percaya. mah yang kabar si Iem Tanyakeun heula. Nempose si Bella di mana si Bella? Teu teu nempo teu manggih Kitu wae maneh mah. Mesti teh tani nini di bejaan meni galak pisan. Mana sih bila banget nah udah teh lumayan kan 100.000 ku aing pake bayar buta ka Bu Haji nu 50. Boga duitnya bila banget sih. Gimana gablek HP gablek HP ge henteu. Teu bae lumayan aing 50 ge Bella. Mah. Ayah. Iya mah boga duit 100.000. Mak, engke itu dibelikeun pulsa teh 100 ge euy nombok kene 10. Engke mah teleponna lila teh jeung si Iem. Nya lila mah 100.000 mah samingguan jeung Aya mah. telepon ayeuna ieu. Nya ke heula aing meuli pulsana heula jauh ka ditu Meuli pulsa heula. Kela mun geus meuli pulsa, tanya ke diasupkeun ka HP. Heeh. Tah ke euy ka imah ka emak ka ditu nya. Ayeuna mah balik heula we. Itu bisa ayeuna. Mah nya meuli pulsana jauh nya teh mang obay mah di ditu teh di kadingding. Heeh. Kadinya euy lempang da euy nggo kendaraanana. Nya geus buru-buru nya Bella nya. Ayeuna mah balik heula nya ke euy ka imah emak. Heeh, ayeuna mah balik heula we. Ke 100 teh. Euy dibalik. Tapi ulah bohong nya aja. moal
Lah aku bohong Kak Kolot. Mate menang hutang injem. Oh nyaho emak bawa duit di mana ah. Ayo. Geus nyamar kuingnya. Ditungguan di emak nya. Oh, kayak kuing diasupkeun heula ka HP ieu duit nanya. Kita duit teh pan ingat ngasupkeun teu bisa kudu ka ditu. Teu mah geus teu sabar hayang telepon jeung si ieu. Karunya mah si ieu ceurik wae cenah bela tulungan. Dihanteman wae nya eta mah ngahanteman wae emak di dieu. Doraka tuh da si ieu mah Kak Kolot. Mata aku emak doakeun sing Didoakeun wae teh kumaha oge. Emang geus balik heula we da heula nya. Heeh. Ayo ka ditu. Ka imah nya. Heeh. Ka imah geus. Eta nini boga duit ngomong teu gablek duit we. Mak Odah teh loba duitna. Mata ku si iem diomelan wae teu gablek duit we teh kitu sumput salindung wae. Lumayan ku aing ah. Aing gablek HP ti mana aing meuli pulsa. Alhamdulillah siap aya kabar deui. Ya kumaha didoakeun ieu sing sukses. Alhamdulillah aing bisa tenang ieu mah molor. Alhamdulillah iya. Mak kunaon? Mak meni kos suka sieunang, kawin teh geus cager. Moal talian deui ieu atuh. Udah cager. Geus cager. Cager mak astagfirullahaladzim ya Allah, mak cabak. Siap. Mama. Cabak gara upay cabak. Ih cabak. Geus cager. Mana di mana? Terus di mana? Mak. Mau lah sieun, upay geus cager. Ah mama. Alhamdulillah atuh. Masih di talian deui nya. Tuh dah gimana ke kamari nalian emak. Gimana sih mak? Mana lian ada henteu kan ngajajanan emak eta mah. Di kebon. Ah, mama poho meureun eta mah hayalan impi emak mah ngimpi. Aing keur bahagia amprok jeung sia jadi sieun. Ah, Mah bahagia kuna sih? sieun aya kabar. Alhamdulillah. Ka mana sih, Mak? Sieun kaluar nagari geus babaraha poe eueuh kabar. Tadi teh cek si Bella aya kabar cenah. Eta gini diizinan ku emak. Kamari mah dibawa ku urang geuning ulah. Ayeuna mah diizinan. Pugu teu nyaho korolosna. Tuh bebeja acan ka emak. Cigana teh emak dibere duit da ditamplokan duit mentak diizinan sote. Mama mata duitan. Boro-boro mere duit. Ah, Hah, yang bener pasti nage kali itu mere uang pit. Eta uang pitna ka manakeun. teu nyararaho teuing aing mah teu nyaho-nyaho acan. Ya jadi kolot mah kudu nanyakeun ka luar negeri teh ya mak dibere uang pit. Ye, ka ejenna oge ejen saha? Teu nyaho-nyaho acan da lain ka Bu Haji biasana mah ka Bu Haji. Ieu mah henteu Bu Haji ge teu nyaho-nyaho acan. Eta ka mana sih mama? Teu nyararaho teuing. Ah, Ayeuna emak cenah aya kabar cek saha? cek si Bella. Mana ngenenge teuing si Bella, kos teh nyaho si Bella wae sungutna. Heeh, cenah ge nelepon cenah ka HP uing mak cenah. Ngomongin HP si Bella. Teu nyaho teuing. Cek Aya mana? mah percaya wae, emang ngadenge sorana. Tuh, cenah ke keudang mana narek meser pulsa heula menang duit ieu mah 100.000 geus diberekeun. Emak belang katipu ku si Bella. Anu boloon emak apa si Bella? Emak ada yang belang katipu ku si Bella. HP di mana si Bella mah bukan HP? Bogohan HP kitu. Ya henteu. Duitnya dipake ka mana mah ku si Bella? Ante manehna tadi lamun manehna ngaboha moal kitu atuh. Ah, Nyaina mah ngadenge suara siem. Terus dituduhkeun HP-na. teu pugu Buktina ge. ya we. Pugu ge aing tarek ditelepon ku si Bella keur ditayangan heula meuli pulsa heula. Oh, meuli pulsa ka ayeuna can balik keneh wae. Meuli pulsana ka mana? Ka Arab, ka Baghdad. Mah beunang katipu. Pake atuh logika. Apa aing dibobodo kitunya ku si Bella nya. Awas we eta aing duit menang hutang injem dibobodo kitu mah. Ah, coba we ditungguan ke sampai sore ayo we balik ka imah. Aing geus bungah kieu. Alhamdulillah teka rasa geus rek sabulan ieu di Bahrain. Mudah-mudahan we gajina lancar ame bisa dikirim ke Indonesia. Karunya mah udah keur naon merek telepon oge telepon ka saha dan nomor HP-na teu baroga.
Aduh capek banget. Sare jam 8 penting. Udang jam 2. Ngerakeun atuh unggal poe ngadon dawe Nah, dahar mah. bae penting aya di orang nama. Arek sebut urang jeung uing. Iya rek meuli dengan sangu Bu Haji. Alhamdulillahnya salat urang aya nama sering ngirimana saeutik oge. Oh nya heueuh kitu teu ngiriman mah geus tong iberen. Mak, kunaon? Enggak sudah diinget-inget sih emang geus telepon ka uing, Mak. Aya telepon tadi. Telepon. Ah. Alhamdulillah. Cenah kieu cenah Mak cenah kunaon sih? Mau udah ka dieuan.